Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah. Ari ieu bab anu kadua dina kitab Lubabul Hadis bakal nyarioskeun dina kautamaan maoskeun la ilaha illallah. Mudah-mudahan ku diaoskeunana ieu bab kadua dina kitab Lubabul Hadis sing janten sabab wasilah lungsurna rahmat Allah ka pangarang ieu kitab sareng ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis nu kahiji tina ieu bab, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sahajalma qala anu maoskeun kula yaumin setiap poe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sabaraha balik mi'ata marratin 100 balik jaa yaumal qiyamati maka bakal datang eta si jalma di poe kiamat wa wajhuhu kal badri bari kaayaan wajahna eta si jalma teh seperti bulan purnama. Iyalah kosmetik orang-orang ahli akhirat. Ahli akhirat mah di pikiran engke di yaumul kiamah sieun dibangkitkeun bari kaayaan wajah hideung jore patut kamari dijelaskeun tina dako begitu hinana jelema anu paeh teu mawa iman nu mata selalu ti ayeuna wajah teh dikosmetikan ku lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya engke urang dibangkitkeun di yaumul kiamah wajah urang kasep atawa cantik bagaikan bulan purnama. Eta ari ahli dunia mah anu di pikiranna teh wajah di dunia. Berang penting wajah ti dimaskeran isuk-isuk taplokan bangkuang menang marun. Berang saeutik taplokan di make naon sih? Anu sok dipake lulur teh geuning teu nyana raho eta teh duren apa bangkuang. Pentingna deui make masker spesialis malam. Geus MS glow, geus wardah ditaplok-taplokkeun tapi geugeuh bae, geus bakat hideung mah hideung bae. Maksudna lain ulah ngadandanan wajah anu di dunia, kudu eta oge da urang kudu tampil cantik, kudu tampil kasep, perlu eta oge, tapi aya anu lebih perlu nyaeta engke urang dibangkitkeun di alam barzakh. Kudu tampil dengan secantik-cantikna, kudu tampil dengan seganteng-gantengna. Kumaha carana? Bacakeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 balik unggal poe. Hadis anu kadua, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhaludz dzikri ari pangutama-utamana zikir nyaeta la ilaha illallah wa afdhalud du'ai sareng ari anu pangutama-utamana doa nyaeta maoskeun alhamdulillah. Nu mata geus lamun aya jelema datang ka Pa Habib aya pasien kekayaan susah, Pak Habib abdi nyuhunkeun doa nu paling hebat naon ya? Oh, doa nu paling hebat geus wiridkeun alhamdulillah.
eta cek sacenah Pak Habib saur dina hadis dina kitab Lubabul Hadis. Jadi doa nu hebat teh lain nyambat uyut tapi doa nu hebat mah nyeureurkeun maoskeun alhamdulillah. Hadis katilu wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala parantos ngadawuh Allah subhanahu wa taala la ilaha illallah kalami. Ari lapad la ilaha illallah teh ari kalimah la ilaha illallah teh eta kalami firman kaula saur Allah wa ana sareng ari kaula huwa eta teh Allah. Man qalaha sasa jalma anu maca kana la ilaha illallah dakhala maka eta si jalma geus asup hisni kana penjagaan kaula. Wa man dakhala hisni sareng saha jalma anu asup kana penjagaan kaula amina min iqab atuh pasti aman pasti salamet tina siksaan kaula. Eta saur Allah. Numatak lamun orang hayang bebas tina siksa neraka, hayang bebas tina siksa kubur, seueurkeun maoskeun la ilaha illallah. Kumatna lamun aya jelema ngan dikir we urang penting la ilaha illallah ai salat tara. Pagaweanana judi wae. Kumacana eta asup surga mah, atuh eta mah ngaledek ka Allah. Ngaledek eta mah. Naon sebabna make ngaledek? Ucapan sareng perbuatanna tidak sesuai. Kayak dijelaskeun dina sarahna. Wa qala kasabara ieu kaopat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adu zakata abdanikum. Adu laksanakeun ku anjeun zakata kana migawe zakat abdanikum badan aranjeun kabeh biqauli kalawan ucapan la ilaha illallah. Jadi maoskeun lapad la ilaha illallah teh eta teh urang sarua jeung ngalaksanakeun zakat badan. Zakat naon sih? Ngabersihkeun sarua jeung ngabersihkeun badan. Cenah urang ge moal zakat atuh cenah moal zakat harta arek maca la ilaha illallah we. Ieu mah beda. Ieu mah lain zakat menurut syariat seperti itu mah tetep kudu dilaksanakeun. Zakat harta, zakat fitrah. Ari ieu mah zakat menurut hakikat. Wa qala alaihi salatu wassalamu sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin tepati-pati hiji hamba yaqulu ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa kecuali qala Allah taala bakal berfirman Allah subhanahu wa taala sadaqa abdi bener pisan anjeun wahai hamba kaula anallahu kaula ti Allah la ilaha anu henteu aya pangeran illa ana kecuali Allah ushidukum saksikeun ku araranjeun ya malaikati wahai malaikat kaula qad ghafartu sungguh kaula parantos ngaampuni lahu ka eta jalma anu maoskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma taqaddama min danbihi kana perkara anu ti heula tegesna tina dosana. Maksudna Allah bakal ngampuni kana dosa-dosa anu tos kalangkung wa ma ta'akhkhara sareng Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa anu pandeuri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala sahajalma anu ngucapkeun la ilaha illallah khalison
bari kaayaan bersih hatena, henteu sombong, henteu hayang kapuji ku batur, lain karena dikulian, lain karena diberi amplop, mukhlison sareng bari kaayaan ngabersihkeun dirina, ngajauhan tina berbagai maksiat, dakhalal jannata, maka eta si jalma bakal asup kana surga. Jadi syarat ngucapkeun la ilaha illallah lamun hayang karasa fadilahna, syaratna khalison mukhlison, bersih tina sifat riya jeung daek ngabersihkeun diri tina perbuatan maksiat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana sahajalma anu aya awwalu kalamihi mimitian ucapanana la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi sareng akhir ucapanana eta si jalma la ilaha illallah, wa amila alfas sayyiatin sareng migawe eta jalma teh kana 1000 dosa leutik, in asya alfasanatin seandaina eta jalma teh hidup 1000 tahun, la yas'aluhullahu an danbin wahidin, maka Allah moal nanya, moal ngahisab ka eta si jalma tentang hiji dosa oge. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, sajalma nu macakeun kana lapad la ilaha illallah min ghairi ajabin, bari henteu ujub, henteu riya, henteu sombong, porok biha, maka bakal hibr biha kusabab eta maca la ilaha illallah, irun hiji manuk tahtal arsy anu aya di handapkeun aras, yusabbihu eta manuk teh bari maca tasbih ma'al musabbihina, babarengan sareng anu maraca tasbih nepi ka iraha ila yaumil qiyamati, dugi ka yaumul qiyamah. Wa yuktabu sareng ditetepkeun lahu pikeun eta si man anu macakeun la ilaha illallah tanpa riya, tanpa sombong, naon sawabuhu, pahala pikeun eta si jalma. Jadi urang selain menang maca pahala ngucapkeun la ilaha illallah, urang oge bakal menang pahala tasbih anu dibacakeun ku manuk anu hibr dihandapkeun aras. Wa qala sareng parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam, man qala sajalma anu maoskeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrotan sakali doang, gufira maka bakal dihampura lahu eta siman dunubuhu dosa-dosana, wa in kanat sanajan eta dosa teh misla zabadil bahri, sarua jeung budah anu aya di lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida di mana-mana marro ngaliwat saha al mukminu jalma mukmin ngaliwat ka mana alal maqabiri ka deukeut kuburan-kuburan, faqala terus eta jelema teh ngucapkeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.
bacakeun lamun liwat ka kuburan teh atau lamun keur jarah naon tah pahalana nawwarallahu maka Allah bakal nyaangan tilkal kubur kana eta kuburan-kuburan kullaha sakabehna. Hei anu teu percaya kana nepi pahala anu hirup kana maut, hei dengekeun ieu. Aya yeuna mah anu teu percaya lah rek naon ngadoakeun anu maot moal nepi cenah pahalana ge. Kos manehna wae anu nganepikeun. Atuh heueuh lamun manehna anu nganepikeun moal nepi. Ieu mah Allah anu nganepikeun. Mana hadisna apaan iya? Eta kulian ajang anu di kuburan. Jang nu macana kumaha? Wa ghafara sareng Allah bakal ngahampura liqailiha pikeun jalma anu macakeunana. Wa kataba sareng Allah bakal mastikeun lahu pikeun eta si jelema anu maca teh tadi alfi hasanatin 1000 maksudna 1.000.000 kebaikan. Warafa sareng ngangkatkeun saha Allahu lahu pikeun jalma anu macakeun tadi teh alfi kana 1.000.000 darajatin derajat. Wahatta sareng Allah bakal ngalebur bakal ngahapus anhu ti eta si jalma anu maca kalimah tadi alfi sayyatin 1000 kagorengan. Nah kalimah ieu mah kudu diapalkeun ieu Pandi sebab pan Pandi mah kuncen kuburan. Jadi mineng papanggih jeung kuburan teh geus bersahabat. Kudu dibacakeun ieu kudu diapalkeun ieu. La ilaha illallah wahdahu syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir.